Wal maqalah tu nyari maqalah al hadiyata wal isruna anu ka 20 hiji. Tak kira diucapkan ku qail naon? La gurbata. Henteu aya ngumbara. Eta maujud, henteu asing eta maujud. Lil fadili pikeun jalma anu mulia, anu unggul. Wala watona jeung teu aya tanah air eta maujud. Lil jahili pikeun jalma anu bodoh. Orang yang utama, ya, orang yang kenalah. Ail mutasifu tegasna ari jalma anu kasifatan bil ilmi kalawan ilmu wal amali jeung amal. Maksud fadil teh nyata orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Jalma nu kitu, nu boga ilmu jeung beramal, eta kana bukti saha al mutasif, eta mukroman dimuliakeun. Muazzaman, tur eta diagungkeun ing dan nasi munggu jalma-jalma. Fi ayyi baladin, di mana wae tempatna, di mana wae daerahna, nagarana. Jadi kana bukti saha al mutasif. Wujud saha al mutasif. Di mana wae ayana cicingna, ari jalma anu alim bari jeung ngamalkeun kana ilmuna pasti dimuliakeun, pasti diagungkeun. Sehingga teu asing. Pakana maka bukti naon kullu baladin, saban-saban negara indahu mungguh si al mutasif eta watonan di tanah air. Jika teu ngumbara we gitu. Jika teu ngumbara. Jika keur henteu naon ngaranna teh? Naon teu bahasa ngumbara teh? Keur lempangan. Jika asa di lembur sorangan we gitu. Asa di lembur sorangan. Asa di Indonesia kemana-mana ge gitu. Asal tadi boga ilmu jeung ngamalkeun kana ilmu. Walau kana halisan jan bukti saha al mutasif bil ilmi wal amal. Eta goriban anu keur ngumbara. Sanajan keur ngumbara, tetep asa di lembur we. Wal jahilu jeung ari jalma anu bodoh katotoloyo. Eta bi khilafi zalika tetep kalawan sulaya eta mukroman muazzaman. Jalma bodoh mah tong boroning di tempat pengasingan di daerah sorangan ge asa teu kaanggap, asa teu diperhitungkeun, jadi asa asing nya nu bodoh-bodohna katotoloyo gitu. Ari bodohna bodoh alewah mah nya sok kadang nya sok dipertimbangkeun ku batur ge gitu. Teu nyaho tapi daek katanya gitu, bergaul jeung ngarti. Yang gitu tidak ada nya henteu jalma anu utama mah moal ngarasa ngumbara di mana wae ge jeung jalma anu bodoh mah moal asa di lembur sanajan di lembur sorangan.